Saya kira yang ngopi kena tuh. Cangkeng benang gelon. Aduh, kayaknya hayang kopi teh euy. Aduh. Kira-kira. Itu sah. Yang. Mang. Nu gaduh di dia. Heeh. Aduh, Kenapa nih Ujang? Nyeri cangkeng gitu. Tunuh juga nanti hayangan ngopi awak can Wis mendingan dari ngopi. kopian heula yuk. Aduh, kopi aja kopi. Aya. Aduh, bejeuna euy. Alah, mantap atuh. Mana kopi teh? Nah, iya. Dia kopi asli. Asli ya. Kopi asli dia. Aduh, beli sengit pisan we. Alah, Itu kopi Arabica. kopi Arabica ngaranna teh. Sok. Diukur ya. Tuh, kopi Arabica. Wih, tunuh juga nasi seger ya. Supaya itu tunuh. Nah, ya kopina. Nah. Wah, sengit euy. Kali. Wah, mantep pisan euy sengit. Aduh. Goyang ningali. Teuing orang nyobaan we, gege apa merengku marah sama goyang heula main tunuh nanya ya aduh teknik kayak ngagoyang-goyang. Goyang ya gini. Aduh. Alah kareknya moge. Tunuhna geus leungit euy, komo nginum ya. Mantap euy. Pahit kumaha yeuna amis eta na pahit penipuan hayang nu amis pokona mah hayang nu amis kumaha yeuna amis eta na pahit ada biasa nu amis resep nu manis-manis pahang moelnya hideung nyepang kos kumaha yeuh
nya hayang gratis, nya hayang nu amis. Da atuh kumaha geus ngajanggikeun dek mere suganti ngeunah mantak daek. Ya geus atuh aya nu hayang nu amis mah hayu. Ka mana? Nya hayu ka ditu. Aya ya. Aya. Bener ya? Bener. Aduh. Amis ya? Amis. Resep pokoknya lamun nu manis-manis resep ieu mah ya. Nah, anu amis penasaran euy ah. Tuh tempatnya tuh kayak kopi nu amis mah tuh. Wah, ieu ngaranna. Panas gitu teh. Heeh. Bener ieu mah ya, sebuah kieu ya. Iya kopi amis teh ya, sok gerak cobaan minum kopi amis teh. Nah, Ada bener amis ya. kan dia ya kopi amis teh. Bener amis euy. Bener geuning amis. Alhamdulillah ya. Di anak di luar ya Hah? ini dia. Oh, itu kursi. Heeh, itu kursi. Ampun. Kopi teh ieu hukul mah. Kita di dia teh kopi teh rupa-rupa kayak gerak dijelaskan ya ku anu amis-amis gerak ya. Oh, itu aya ngaranna. Heeh, aya. Kopi naon teh ieu Ieu teh? teh kopi Arabica ieu teh Kopi asli Arabica. daerah Cupunagara ieu. Asli itu dia. Di dia. Orang karek apa cicing mah di leuweung tuh da euy ah. Tah, ieu teh nu araramis. Tah. Nah, ieu kopi asli ieu Arabica. Oh, itu rupa-rupa geuningan bungkusna ge aya warna kieu. Nah, rupa-rupa. enggak jelasin dah. Jadi mah, iya teh, kopi Arabica. Aya 3 varian, nu iya natural, terus anu ieu honey, anu ieu teh nu fulas. Oh, jadi aya 3 rupa nih dia teh, kopi teh. Tiru lupa. Oh, Tiru proses beda-beda rasa. aya nu amis, aya nu pahit, aya nu pahit. Tah, ieu mah nu araramis. Oh, ieu nu araramis. Ini teh hasil produk desa Cupunagara gitu. Misa, tong hirap, cobian gerak. Cobian gerak, kopi cupu manik. Rasanya lezat, mantap. Pokok namanya aya 3 varian rasa. Rasa beureum, rasa semu koneng. Coklatnya teu puguh ya. Coklat emas gitu pokok nama eta we nya. Mun penasaran mah kadar ieu geura sok. Cobian pokok nama aya nyobaan deui. Mantap pisan. Tong hilapnya kade, tong hilap kopina produk asli Cupunagara, namina Cupu Manik. Cupu Manik. Kayaknya aya di dia tah ajeblag ya. Cupu Manik. Mangga. Matur nuhun. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.